Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina dangat ayeuna simkuring bade naskeun deui hanca anu katunda dinten kamari ngeunaan anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 11. Mugi-mugi ieu dongeng teh dinten ayeuna anu dipidangkeun ku simkuring janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kariut sirah. Insyaallah landongan supados teu riot deui mastakana. Yuk pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 11 teh. Yuk mangga. Si Ebod ejeng Mang Suminta anu keur dariuk ngobrol dina bangku panjang di pipir imah teh. Tekung si Lila disampeurkeun eta mah. Disampeurkeun kumaona bari mawa teh amis kana teko tur gelasna 2 siki bari dibawa kana baki. Maona anu geus rada bobongkokan teh nyampeurkeun bari pok ngomong, "Ya Ojang, Cep, ya bari ngaleueutna atuh. Aduh, ane karunya teuing ieu teh hampuranya. Jang, ya di tanah mama ukur nu kieu ya. Nya nembe ngadamel ya, hangat keneh Jang." Ceuk maona bari teu lila neundeun eta enteh teh dina tengah-tengah Mang Suminta jeung Ebod. Ada ngekaos kitu Mang Suminta teh. Bari seuri tuluy nembal ka maona. Teu sawios mah. Hatur nuhun mah aduh. Jadi ngarepotkeun kieu aduh. Nuhun mah ditampi. Ceuk Mang Suminta. Bari tekung si Lila teh dicicikeun ku manehna kana gelas. Ya pasti Mang Suminta emang haus. Nyanya tuh rek teu haus kumaha. Di posisi bangku teh kasorot ku panon poe. Pastilah ai moe korong lah, ibarat mah kasarna moe korong gitu pasti kacokot cairan tubuh teh, jadi butuh asupan air. Sok Mang, mangga Mang, cek si Ebod milo ngomong ka Mang Suminta. Ya Jang, teu naon. Tah isuk mah Ujang teh kumaha bade ka teu amang wae. Cek Mang Suminta kituna teh. Bari si cain teh rek diinum tapi ado nanya heula ka si Ebod. Si Ebod nembal. Bari maena teh gegaro leungeun nu katuhu digaro ku leungeun kenca. Nya sok Mang, nya anjing katen Mang abi. Tabu sawana tamang tah kinten-kinten. Cek si Ebod nanya ka Mang Suminta. Terserah we. Tapi nu ngeunahna mah lah jam 8 gitu. Atau jam 9 bisi Ujang. Aya pakewean heula gitu. Nyeuseut atuh naon Jang. Cek Mang Suminta.
balik tuluy diuyup. Mana ya teh. Cek Mang Suminta. Tas kitu ngalinting deui bako. Biasa. Da amang-amang di lembur mah pasti karena bako. Lamun anu geus biasa karena bako teh. Nah, kumanya nak? Rek kumaha ya enak diajar naon deui atau wae mah? Ayeuna mah rek nyobaan sparring partner tuh sareng Amang. Ujang sok. Cek Mang Suminta. Malik nanya ka si Ebod. Si Ebod kerung. Naon cenah sparring partner teh da kareng ngadengi. Naon temang sparring partner teh anu asa karek ngadengi emang naon eta teh tuangkeun naon. Cek si Ebod nanya, Malik nanya deui ka Mang Suminta. Mang Suminta ngadengi si Ebod ngomong kos kitu teh langsung seuri. Bari ngajelaskeun. Sparring partner teh latihan tarung. Bisi Ujang yang nyobaan latihan tarung jeung Amang sok tina naon. Ayeuna kumaha? Bade teu latihan tarung. Cek Mang Suminta ngajelaskeun deui yen sparring partner teh latihan tarung. Jeung ajak ka si Ebod ngajak nyobaan sparring partner. Adenge kaos gitu ti Mang Suminta. Si Ebod bayi rada ragu oge da jeung aya si kasieun pasti si Ebod teh. Nyobaan mah teh nembal nyanggupan. Nyok na nya cobianana tuh sok, tapi ulah serius mah. Tapi makan masih kene amatiran mah. Biasa we kalem lamanya. Cek si Ebod. Mang Suminta ngadengi kaos kitu anu ditepikeun ku muridna. Mang Suminta tuluy nembal. Ya sok Jang. Tapi kalanya ieu geus beak salinting ieu. Kagok ya Jang lah. Kerengeunana dibere ente deh. Kumaona sedap ieu mah nangkring teh. Cek Mang Suminta. Mang Suminta mah nya pasti nyantai, sedangkeun anu dirasakeun ku hatena si Ebod nya rada geumpeur gitu. Rada geumpeur, rada grogi lah. Pami bahasa Indonesia nama. Kusabab bakal latih tarung, nyobaan tarung jeung guruna si Ebod teh. Tekung silila bako anu dihurungkeun ku Mang Suminta teh geus beak. Tuluy dipikeun ka handap dipaehan seuneuna ditijek ku sendalna Mang Suminta. Tas kitu Mang Suminta cengkat nangtung bari ngajak latihan tarung ka si Ebod. Hayu Jang. Sok ah. Di mana didinya diharap. Cek Mang Suminta teh ngomong ka si Ebod. Nya mang nya tadi dinya memang rada lega. Abi bisa lompat lah pami. Pami teh sanggup. Cek si Ebod. Bari garo-garo teu ateul pipina. Terus gitu. Si Ebod jeung Mang Suminta teh geus aya di tempat anu lega di pipir imahna si Ebod. Mang Suminta tuluy ngomong ka si Ebod. Sok Jang,
keluarkan lah jurus-jurus anu ku amang geus diajarkeun teh sok jang buruk jang. Cek Mang Suminta. Teu kungsi lah sebot teh mesatkeun kuda-kudana bari nutup sekut ke arah panon Mang Suminta. Nya wala sanajan kitu oge bari keketegan deg-degan kusabab anu bakal dilatih tarungna teh nu ngalatih manehna saila ieu ngeunaan silat. Can ge beres ngagarentesna hate Mang Suminta tuluy ngomong deui. Sok jang serius jang. Amang ge rek bakal serius ya. Sok jang. Teu kungsi lila saanggeus Mang Suminta ngomong kaos kitu ngadak-ngadak Mang Suminta teh leungit tina paneuteub panon si Ebot. Nyaho-nyaho geus aya tukangeun si Ebot. Si Ebot ruwas gajleng Ebot teh. Gajleng ka hareup bari salto. Nyingkahan bisi Mang Suminta narajang ti tukangeunna. Karek kitu si Ebot teh geus ngoprot kesang. Rek teh ngoprot pesang kumaha tuh. Karek ngamimitian latihan tarung jeung guruna Mang Suminta. Geus dibere reuwas kusabab Mang Suminta nyaho-nyaho geus aya tukangeun manehna. Mang Suminta ukur seuri. Bari ngomong, Reuwas jang. Sok jang buru. Serius jang. Sok. cek Mang Suminta. Bari leungeunna teh ngagupayan ka si Ebot supaya nyerang manehna make jurus anu serius. Teu kungsi lila si Ebot teh mesatkeun kuda-kuda deui, ngatur napas deui. Geus kitu gajleng si Ebot teh ngagajleng ka arah Mang Suminta bari narajangkeun sukuna. Ya Mang, hiap. Si Ebot ngarangkeun sukuna rek ditajongkeun kana beungeut Mang Suminta. Ningali kaos kitu Mang Suminta ukur seuri. Bari nyingkahan panarajang ti si Ebot. Ukur kitu jang. Bener atuh jang. Plos tajongan si Ebot teh teu keuna. Si Ebot nyingkahan deui Mang Suminta. Dumeh bisi Mang Suminta neunggel atawa najong ka arah manehna. Pamirsa waktos naningan aduh. Cak urang tunda heula ngeunaan si Ebot jago tanjakan episode 11 teh. Anjing urang teraskeun deui kana si Ebot jago tanjakan episode 12. Mugi-mugi dongeng anu kapidangkeun ku sim kuring ieu teh janten panghibur kana kabu oge pangbebenah kana manah. Kanu nuju ngaranapan kasusah. Insyaallah sakedap deui oge. Di piwara ngagaleuh lisah kuma. Pemirsa. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.